Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Apunten anu kasuhun sadaya wargi-wargi pas hadir ka ieu kesempatan ngaturkeun nuhun rebu-rebu nuhun kapingan abdi saja ngawakilan ti bangsa terus pribumi di tempat-tempatan itu karena wargi-wargi sadaya apunten anu kasuhun abdi bilih kirang sopan kirang santuna sareng tata carana banginten kirang hormat panginten abdi sareng ngeleng-lengan di dieu apunten pisan. Terus perkawis masalah bade acara lagi berarti nyarankan kanu ahlina tanapi anu prak-prakanana karena abi kan masih kena awam karena masalah seperti itu gitu. Sekadar abi ngiringan anu sok biasa dilaksanakan atau nanti sok biasa dianggo ku tim reak sadayana palintennya sakitu ti abdi ngaturkeun nuhun atas sarumping dukunganana rojonganana ka ieu patempatan sareng kana maksanakan arif atur nuhun pisan pamugi urang sadayana nu hadir ka dieu teh cing janten kabarokahan kanggo urang sadayana. Mung sakitu ti abdi salaku tuan rumah atanapi wakil ti nu gaduh maksad kana arif. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah urang sadayana parantos tiasa ilmu kurung di patempatan di Nararaga namanya tadi tidak uleman napakeun tapi ngababakan bahwa di tempat bade diayakeun senyera kombinasi udah lumping itu tentunya. Alhamdulillah itu simpuring wakil pisan itu saka Garut Manila ngatur nuhun pasti perkanten utang arif sang mati dia eta sejak bakalan karena bakan aku pancerna urang padahal aduh ampun paralun. Assalamualaikum. 4 kalimat pancar. Assalamualaikum sahabat membawakan Usman. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ke alam jagat raya. Assalamualaikum. Khususnya untuk dijauhkan ke adik untuk ditawasulan ke adik. Bismillah. Inna dari Allah la yasira faqat ya bani qabla. Inna dari Allah la yasira faqat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sabada manjatkeun puji kali syukur kadat Allah Subhanahu wa taala anu mana ku kersa sareng kawasamantena urang sadayana dina ieu saat tiasa riung mungpulung padulawung patepang wajah paamprok jonghok tiasa nalikeun tali silaturahmi urang sadayana. Oke teh hilap sholawat kali salam Allah anu mudah-mudahan cing tetep tumetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nuwasta habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para tabiin-tabiina, ka para sahabat-sahabatna tugdugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan cing kakoncoran ku sapaat mantena uge di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun simkuring sejana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para dulur-dulur simkuring wargi-wargi simkuring anu tebih anu caket anu parantos nyumpingan kana ieu ulemanana
Bapak pimpinan Bapak Arif kali masih di dia oge pribumi di dia. Wal sakitu sim kuring sejangan nuhunkeun oge hapunten anu kasuhun hampura anu diterdak wireh di sumpingeun ka dieu teh sanes bade dituangkeun dileutkeun istuning bade diperdi doana damalna rupina oge bisa yogi keempat lagi anu sakieu atuh rupina ka para tatangga di dieu khususna ka ais pangampi pamarentah satempat kami ka Bapak RT Bapak RW Bapak Lurah keamananana hapunten anu kasuhun sim kuring sabaraganca oge ka para tatangga ceuk bos mah pilih temah kagandengan aya anu nuju teu damang lahir teu damang batina hapunten anu kasuhun